Pasuryana harita ngiring capek macul jeung ngeruk kubur. Nya oge diulah-ulah ku pribumi tapi gekeuh minangka kanyaah panuntung cenah hayang mulasara teh miluan jeung nanaonna. Ari pribumi mimiti ngulah-ngulah teh da puguh Pasuryana mah katingali teu biasa. Beda jeung Abah Marni anu nya oge umur mah 70 tahun tapi biasa pucal pacul naptak mundak cangker katingalina teh. Pengalaman harita anu ngarobah segalana. Rana jeung Natasha nepi ka gogodeg basa Pasuryana bebeja rek bebetah di Ciherang. Imah anu di Jakarta dikaluarkeun. Si Tuncuing ngelak dina tangkal pisitan. Rarasaan Pasuryana asa ti kamari. Matakna asa teu daek cicing. Tadi sabada salat subuh make luah-luho ka dapur, empoan pacul, linggis, duduk puy, hayang nama rasjig ka makam. Ngan gening Abah Marni anu ditungguanana henteu jol keneh nyampeur. Boa si Tuncuing teh salah mangsa ayeuna mah. Puguh meureun manehna teh hayang lakwe saperti manuk sejena. Naon buktina atuh manehna totonden saukur disada lamun aya nu kabupatenan. Ge, Pasuryana diuk dina babalean di teras tukang. Biasana di dinya pisan Pasuryana sok ngobrol jeung sobat-sobatna. Abah Marni mimindeng nama anu sok nganjang teh. Lineuk timimiti Pasuryana pindah ka Ciherang 2 tahun ka tukang. Sok bari jangjang jingjing gening Abah Marni mah lamun nganjang teh taleus sepaneun meunang muneur, belut lamun tas macul di sawah, ibung jeung rea deui kadaharan kampung. Resep jeung nineung lamun geus diuk dina babalean bari nyawang ka jauh. Puguh pemandangan sawah upuk aplak matak waas. Atuh anu deketna balong make pancuran sayong mata kelar. Sisina pinuh ku pepelakan uneureun sakalieun lamun hayang lalap. Poh-pohan, kurawung, sosin, cabe, tomat, paria oge aya. Sakabehna meunang pangropea sobat-sobatna, pang-pangna Abah Marni. Pasuryana mindeng seuri sorangan lamun keur ngalamun sosoranganan di babalean. Puluhan tahun ngumbara jadi guru di Banten belasan tahun, pindah ke Jakarta puluhan tahun, sabada sabaraha tahun pangsiun bat kapincut ku lembur matuh Banjarkarang Pamidangan. Muncang labuh kapuhu kebo mulih pakandangan cek di dalang tema. Miti nama basa ditinggalkeun ku nina kungsi pok basa keur di rumah sakit lantaran nyeri wae lambung. Mamah mah lamun teh artos waktosna kana tungtung umur hoyong reureuh teh di lembur. Cenah duka ti mana mimitina bat kadinya ngaleok. Kus, nanaon teteh make nyarios kitu. Tempas Pasuryana barina oge apan urang mah tos teu gaduh lembur. Apaan Ciherang tempat urang dilahirkeun jeung jarambah mangsana bolon, anyang-anyangan, sosorodotan di kebon, nyair di sawah, matak waas, kumaha ayeuna Rum, Anang, Nunung, Nata, Engkos, Wiwi, araya keneh kitu. Eta mama mencapetang. Muhun, mamah mah hoyong kalembur Pak. Tapi urang tos teu gaduh sasaha di ditu oge. Kolot-kolot geus araya mah. Kantun kapi-kapi anu terlebih kitu oge duka raya duka henteu. Nya we 2 poe ti harita nina bet mingkin parna
Dina lambungna cenah aya perdarahan. Basa nepi kana titis tulisna, barudak mah satuju nina dikurebkeun di Jakarta wae. Ceuk prana makamah tos diuruskeun segala biayana. Ceuk Natasha di Jakarta mah profesional ngurusna. Di Ciherang mah can puguheun ditarima da sanes wargana. Barudak mah dahan teu kungsi wawuh ka Ciherang. Pasuryana nyalira anu keukeuh nyandak layonina ka Ciherang. Nyaan we gening saperti ceuk sangkaanana. Urang Ciherang mah teu wae langsung mangmulasarakeun, tapi oge ngabagiakeun ka Pasuryana. Kapi-kapi anu jarauh oge barudakna ngararaku. Oge sobat-sobatna anu masih aya. Paingan di kamari si Tuncuing meninggalak, da aya anu kapapatenan. Di kukumaha oge jang garwa teh urang dieu, bibit buit Ciherang, nya totondena oge ka dieu. Ceuk Abah Mar'i basa ngagali kubur. Pasuryana harita ngiring capek macul jeung ngeruk kubur. Nya oge diulah-ulah ku pribumi, tapi geukeuh minangka kanyaah panuntung cenah. Hayang mulasara teh miluan jeung nanaonna. Ari pribumi mimiti ngulah-ngulah teh da puguh Pasuryana mah katingali teu biasa. Beda jeung Abah Mar'i anu nya oge umur mah 70 tahun, tapi biasa pucal pacul, natak mundak, cangker katingalina teh. Pengalaman harita anu ngarobah sagalana. Rana jeung Natasha nepi ka gogodeg basa Pasuryana bebeja rek bebetah di Ciherang. Imah anu di Jakarta dikaluarkeun lumayan, sabada ditukeurkeun jeung anu di Ciherang mah lain wae jadi imah lega sisi sawah, tapi oge jeung sawahna sababaraha kotakan. Atuh tabungan masih keneh aya. Panyangka urang Ciherang oge prana jeung Natasha Pasuryana teh hayang deukeut jeung makam geureuhanna. Tapi saknyana anu dipokkeun ka Abah Mar'i mah henteu kitu. Bah, kami aya anu kapapatenan. Kami Abah bade ngagali kuburan. Sabar ka dieu nya, saur Pasuryana. Naon teh ujang mah. Eta mah bagian tukang kuli sapertos Abah atuh. Tembal Abah Mar'i bari ditungtungan ku ngahehe. Ujang mah pantosna oge disebat juragan pangsiun. Raos-raos we bebetah di bumi, pepelakan sayuran, kembangan. Atuh pami hoyong aya anu ngarencangan minangka gegentos anu teu aya. Moal sesah Kang Ujang mah. Kitu apa nyurupna sareng biasana oge. Ari Abah asa nyarios teh. Abah Mar'i ngaheh deui, pika tembong gugusina anu lemong. Tapi da nya dengarti Abah Mar'i teh waktu diterangkeun yen Pasuryana dedeyeun miluan ngagali kuburan. Abdi teh ibadah ka masjid itu, ka masjid ieu mineng, tolak ilmu ka kiai ieu, ka kiai itu osok, jarah ka tanah suci Mekah kantos. Tapi perasaan abdi anu pangleterkeun hate mah ngan di jero kuburan bah. Saur Pasuryana, Abah Mar'i melohok. Mang Isan, Pak Didi, anu harita oge ngariung di babalean teras tukang bumi Pasuryana sarua ngaharulang. Matakna, ajakan abdi kami bari ngagali kuburan pasten. Di harita, Abah Mar'i sok nyamper lamun aya nu kapapastenan teh. Jang, hayu. Sakitu biasana ngagorowokna Abah Mar'i di buruan. Pasuryana sok langsung keluar bumi, bari saged didudukui jeung nanggung pacu. Teu gampang ngagali kuburan pikeun anu teu biasa mah. Eta we Pasuryana mah salain mandi kesang teh make sok nyareri awak sagala. Tapi henteu sabaraha nyareri awak sakitu mah. Nya da kaubaran kudu ngageter dina hate anu nyeak saawak-awak. Pangpangna basa layon diturunkeun, dihadapkeun ka kiblat, dampal sukuna ditojerkeun kana taneuh. Ngan samenit 2 menit di jero kuburan teh. Tapi anu gumeter dina kalbu manjang ka babawa.
Matakna lamun kula warga layon teu turun ka kuburan pikeun ngurebkeun pasuryana mah sok haget ngagantian. Pikeun ngungkulan rarempo awakna pasuryana ngahaja leupangan ngurilingan lembur mimiti nama ka anu deukeut tapi terus ngajauhan jeung ngagancangan. Maksudna mah sangkan ulah jauh teuing we bedana cangker jeung bedas dibanding Abah Mar'i. Umur mah leuwih ngora 5 tahunan sanyana. Tapi Abah Mar'i mah tibu budak, biasa sagawe-gawe, jadi awakna cangker jeung bedas. Matak rasa diajak lelempangan teh saukur ngahehe. Abah mah ka kebon ka sawah oge apan kesang teh leuwih ti lelempangan jang. Pokna teh urang Ciherang mimiti nama teu aya anu percayaeun lamun pasuryana sok ngagali kuburan teh. Ngaranan di lembur ngagali kuburan teh teu diburuhkeun. Sok saha wae anu daraek jeung anu nyaralse. Tapi ari anu imahna dareukeut ka makam saperti Abah Mar'i jeung Mang Isan mah keur aya perlu oge osok nyimpang heula ka kuburan. Tajan teu diburuhkeun sok aya we di kulawarga anu kapapatenan teh kaingetan keur anu ngagarali kuburan. Jang, punten nya, da ieu mah bagian kanggo anu ngagali kuburan kamari. Aya titipan ti kulawargana, amplop sareng ieu saplastik. Cek Abah Mar'i bari nunda plastik dina babalean. Ditampi pisan Abah, wartoskeun oge atuh nuhun. Tembal pasuryana, tapi ieu bagian abi teh candak we deui ku Abah. Bagikeun kanu ngagarali kamari. Matakna urang Ciherang saukur garogodeg sabada terang pasuryana mindeng ngiringan ngagali kuburan. Basa disebutkeun mani kersaan ngaeuleuleuh nganuhunkeun pasuryana mah saukur unggek jeung imun. Matakna unggal aya sit uncuing lak pasuryana mah sok geuwat ngadaweung di babalean. Abah Mar'i atawa sakabeung Mang Isan teu lila teh nya we nyampeut. Atuh da geus siap ti tadina oge, pacul tinggal dijewang, dudukuy tinggal dipake, bring we ka makam di pasir sisi leuweung. Tapi poe ayeuna nya oge si puncuing ngelak di kamari anu nyamper teh bet suwung. Barina oge naha percaya teuing ka manuk. Kitu pipikiran pasuryana teh. Tapi tena bet barojeng ja. Tengok deui ka tungtung jalan. Nyeri beheung sosongeteun. Abah Mar'i, Mang Isan, kamarana atuh cenah. Da ceuk rarasaan si puncuing teh ngelak mata kelar. Pasti aya anu kapapatenan. Lain percaya ka manuk, tapi totonden jeung ka kelar teh geus nyampak dina hate. Jung we pasuryana indit bari didudukuy jeung manggul pacul saperti biasana. Nya we di makam teh katingali anu nggarali kuburan keur dariuk. Beu, sigana mah geus rengse kuburan teh. Padung jeung kai ngajajar di gigireun kuburan. Harianeun ari Abah Mar'i jeung Mang Isan, tapi kamarana maranehna. Cukup nanaon Abah? Cek anu di luhur. Nya cukup. Ada Mang Isan anu nembalan teh. Oh gening, Abah Mar'i jeung Mang Isan mah keur memeres di jero kuburan. Abah asa pating sariak saredi mata kelar ieu teh. Cek Abah Mar'i samunga harebos. Puguh deui da Abah mah aya kudalit pisan. Tembal Mang Isan. Meureun kitu, meureun aya anu mimiti karasa, anu aheng, anu mata pasuryana hese dimangarti ku sasaha. Ayeuna bet karasa ku Abah, apan pangreurehan urang sarerea, pangbalikan urang sarerea, tapakuraneun urang sarerea di dieu tempatna, pileuleuyan juragan pangsiun. Pasuryana gebeg, sedih, kelar, bunga, bingung, begitu campur. Pemirsa,
Dina mung sakitu anu tiasa kapihatur. Kirang langkungna sim kuring mungkin dihapunten. Billahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.